Hei, hei, Kah, mana menang tuh daging ayamna? ayah tenang, sok, dua tok sok, tenang be tuh, yuk, Ya nah, kalau mau masako nih teh supaya meuli daging ayam. Nah kalau mau masako atuh geningan. udah salah saha nih kah beli daging ayam, ada duit kan 2.000, mah kana naon? Alhamdulillah di hujan gitu, hujan gelap bordar, para riis, kayak masih menikmati suasana, sok pisan mantap. Duh, aja nah hujan kieu mah. Dar mie dan daging ayam. Ah, sama sepen daging ayam atuh mun mah. Wah, ini mah cukup untuk akar nyantai, musik, aku teh heula. Nyatukeun wae. Habis ayam mah pasti agih hayang ieu. Nah, terus satu mana duitnya? Iya atuh duitna. Mulang daging naon sakieu? Sekarang lagi mual menang, Ya tuh sok tambahan ku ari sakirana sakitu moal menang mah. sih? Kumaha abdi duit sakieu kudu menang daging ayam. Dah, mau teh penting marasa ayam deh. Udah uang payung gitu. Kayak dicetok ya. Kita ongkos nih sok kayak ayam wae. Hujan deh. Jibreg ya. Hei, hei, Kah, mana menang tuh daging ayamna? ayah tenang, sok, dua tok sok, tenang be tuh, yuk. Ya nah, kalau mau masako nih teh supaya meuli daging ayam. Nah kalau mau masako atuh geningan. Udah salah saha nih kah beli daging ayam, ada duit kan 2.000, mah kana naon? Yo, jabaget ningali, tulisananya daging pilihan, tuh gambar lagi daging ayam, naon salahna? Tapi bener oge sih daging ayam. Kapan ya? Kapuguh tulisan anak daging pilihan berarti daging. Puguh gambarna gambar ayam, daging ayamnya. Bener lah ya? Oh, nya. Geus puguh dina ngaranna ge daging pilihan. Gambarna ge puguh daging ayam. Jadi mun hayang dahar jeung daging ayam teh kudu mahal-mahal. Tinggal we jeung masako. What?